Hai guys, kieu nya ai karak meuli emas anyar teh ieu alanyar nang meulikeun bebeb. Terus warisan aing karak turun ieu karak meuli sakieu. Sisana aing poho neundeuna di mana. Kuloba-lobana emas aing meuli ge bara kilo boa pugu ge. Bener-bener eta salaki ini perhatianana ka aing. Ieu tetangga ulah nyampe nyaho, amun nyaho aduh, komo eta cenia amun nempo geus nyamperkeun aing mah aing wae. Aing sebenarnya mah hayang nempo manehna teh hayang we mere. Cuman aing sok kesel ka manehna teh. Mun minjem rada lila ieu na ngagantianana. Aing sok hareran eta ka jelema hiji non boa. Haram jadah ieu sininya. Arek naon boa make data-data aing jeung Bang Emok. Aing macan pernah jeung Bang Emok. Pas aing nempok ka imah aing, dihareupeun imah aing eta aya Bang Emok coba. Cenah nagih, ece boga hutang. Ya Allah, emas loba reuceum kieu. Duit ngabadeg arek naon aing kudu minjem duit kos kitu. Pak RT jeung Pak RW mah teu nyengserikeun aing sakampung baru nyengserikeun. Aing mah jelema mampu, jelema boga arek naon aing minjem duit kos kitu. Mun cara cennya jelema teu gablek arek minjem baraha wae oge. Aing mah jelema mampu, jelema boga. Aing era kudu kos kitu mah. Keun ku aing ditehangan cennya. Jadah doang kita sia ka aing kitu amat. Pokona guys, anu nempo ieu nu nempo cennya ku aing di kuliah duit pokona. Tadina 2 juta naik aingna 3 juta jeung meuli seblak ceukuna. Nya, pokona hayu saha we anteurkeun pokona mah. Cennya sita ka dieu. Ku aing kuliah ulah poho 3 juta. 3 juta bonusnya 3 juta. Geun jelema mah tempokeun sia. Sarekan ku aing pokona mah lak-lak dasar aing sarekan. Kangenahan sianya. Kasiannya, ku aing ditangani mah sia eueuh. Malah aya di dieu ngumpet di dieu sia. Gara-gara sia emang ngage. Terus di mana sia nyumput lain? Aing geus nyuruh aku kasih kiwil. Tah naon cenangan aing we paparang kos kitu. Biasa we. Aing di jelema aing nyeri hatena. Oh cek aing teh jelema teh boga teh bisa nyeri hate. Oh sia nyeri hate. Oh mun kitu mah ku aing harus jelaskeun sia nya. Yeuh. Eta Bang Emok ka imah aing wae coba arek nagih cenah. Pajah aing boga hutang. Aing di mana horeng boga hutang. Yeuh. Mas aing reuceum sia nya. Geus kakepung ku aing nama sia. Teu nyaho mas sia njem data aing, njem duit ka Bang Emok. Bang Emok nehangan aing. Sia kumaha sih sia teh geus meunang ngobah bantuan ti aing sia geus diberes sia ku aing bantuan sagala endah ge. Tahu diri sia geus susah oge. Susah mah susah weh. Mun kudu nginjem data aing teh era aing teh ka batu diomong-omongkeun sakampung. Cenah aing jelema gablek tapi nginjem duit kos kitu. Kumaha sih sia? Mikir naon sia? Goblok. Demi Allah aing minjem duit kos kitu. Diteu make ngaran di dinya. Sing demi ditaladung hayam teh ayeuna keneh ku aing tah. Dengikeun. Arek naon aing jeung mentang-mentang teu boga, duduh ka aing teh disuruh dituduh kitu. Nyaho sia jelema teh gablek loba pangabutuhna sia. Jadi nginjem data Santai we ngomongna maneh kos neuri jelema. Jelema susah kitu mah moal kateureun ku aing. Geus pait pokona mah eta mah. Geus sia teh gablek. Arek kumaha deui atuh? Emang sia mah teh gablek mah tetep teh gablek. Sagala teh ngaku make data aing. Sia mitna aing minjem duit ngaran-ngaran di dinya. Kok dilaporkeun ka polisi daek teh sia. Hayu sia tumpuk aya sia kuntu keur ulin ditu. Polisina sia ulah loba bacot, ulah loba omong. Aing arek balik heula. Jor sok ka ditu balik. Tuh kan aing jelema susah mah isuk-isuk ngomongkeun. Jelema coba da eueuh pagawean. Heueuh hese deui jelema susah mah. Aing ngomongkeun banda mah meureun da teu bararoga aing doang anu boga anu ngomong-ngomong aing ngomongkeun penting ngabagi-bagi bantuan sia mah reunang teu? Menang cen Nini. Nuhun nya. Doakeun nya sing rezekina loba. Amin. Amin supaya beunghar nya. Kitu pokona poe. Tenang paling kabagian wae sia mah. Berek wae. Nuhun. Alhamdulillah Bapak Nasi Iqbal kamari mantuan ngagali kubur. Jadi boga rezeki seeutik. Jadi kabeuli beas.
mudah-mudahan anu maotna sing loba nya, tapi orang kota makan merena rada mendingan gitu dah. Urang teh hangka beli baju, hangka beli tiung, hangka beli sendal. Tuh sendalnya geus jore. Hai guys, tempo itu jelema susah karak balanja. Karak balanja nak itu meni marembong meni loba balanja nak maklum jelema susah. Karak pisan mehna balanja loba kitu. Dari balanja nu kitu, nu kitu marurah teh. Ya, di mana sih isuk-isuk belanja apa nggak hutang? Meuli atuh ceu, mentang-mentang urang jelema teu boga dianggapna hutang wae. Kamari bapaknya si Iqbal boga rezeki mantuan ngagali kubur. Orang kota mah alhamdulillah merena ceu rada gedean. Komo lamun cenah keluarga aing aya tapi amit-amit sih jabang baik. Meureun merena leuwih ti sakitu nya. Aing pun jelema boga, jelema mampu aing mah. Pasti kok aing bere leuwih ti sakitu deh. Aing hayang nampo balanja naon wae ku jelema susah dibelina. Aing geus meuli beas. Ngomong-ngomong beas hargana sabaraha duit ayeuna? Aing meuli nu 11.000. Oh sarua atuh jeung nu di imah. Geuning jelema beung harga sarua, meuli beas mah 11.000. Sarua jeung urang. Aing mah meuli oge jeung hayam, para bebek. Maningaheunkeun kitu para hayam, para bebek. Lain urang mah jeung urang. Atuh emang itu jeung para tempo we ka ditu ke sia. Aing hayam aing loba, bebek aing loba. Teu susah aing mah jelema beunghar, jelema mampu. Itu nya teh.